Yo baru biar mie ayam original bahasa sapi tim Melani. Catatan, minyak pengen dikocekin pakai panci gede, gak mau yang kecil. Beki kadi teh asa beki kadi. Tuh requestan. Iya mah, geus lain saukur dagang mie. Leuwih ka ngawujudkeun cita-cita customer. Sok nu ayeuna mah dicumponan, ngan ulah sakali-kali deui nya meh. Dareng ke hayang nu leuwih badag. Ah, nanti mah gak mau pakai panci. Pengen pakai gelang orang. Tuh, kan geus lieur. Atau kalau enggak pengen pakai baktrik aja. Tuh, pan bingung ngecek narek kumaha. Coba rek make naon deui ngecekna. Rek make singkup, ke disangka rek nurunkeun barang kali. Tuh, tingali kuat ka badag kieu. Ieu mah lir ibarat sireum ngontrak di aula. Lega teuing. Kumaha ieu deh kabomboana. Eta nah bacina bareng-bareng teuing eta. Nya biasa we atuh ceng mah request customer naon deui atuh. Nu aneh-aneh kieu mah. Cik ya pangombakeun heula pancina ceng tuluy simpan di tukang. Si Jurik meni gancang leungitna. Astagfirullahaladzim. Why sok-sok ieu kumaha? Alright. So Inggris pisan. Dahar kene cilungit. Cuma ke dikejuan. Bodo amat. Rek cilungna dikejuan ke. Rek dijieun salad ke. Anggar we aci. Aci. Astagfirullah. Aceng maka jangan ngomongkeun aci sagala. Ieu aing teringet deui. Ya, tas dicumponan nya. Atur nuhun ka Teteh Melani, tas sadar kami sobek Shopee.